kaberangan ya pakai bahan manuk. Si RT minta pangudangkeun dia. Si RT heula. Mari ke mana? Mari ka Pak RT, kamari teh katalatan cenah ngundangkeun Pak RT sing kaberangan nya. Pak RT, Pak RT, udah ditanya Pak RT teh kieu. Pak RT, Kasih teh. Oh, Cek. Enak, Cek. kan digawe oge Pak RT tun Mbah Haji. Astagfirullahaladzim. Ari kita mah kieu. Oh, Cek. Aduh. Nya eueuh buru-buru nya arek ngagebahan manuk teh ya. Oh, mandi heula. Teh nya. Nu diudangkeun ya, Cek. Iya. Sudah. Keburangan ya. Ini mah haji saya, waduh. Saya gua bahagia ya. Untung coba nggak udangkeun. Mun udangkeun kuat burang udangna. Teh. Buang geus aya kopi mah. Bahaji nungguan wae. Si RT mah arek barang gawe teh kudu diudangkeun wae. Untuk eta sorangan teh ya. Nyaho. Eueuh arek non ngagebahan manuk sing kaberangan. Kaberangan we tempatna mah bahan manuk. Mbah Haji teh sawahna ieu lain nya cenah ngagebahan manuk teh. Kang. Keur gawe yuk. Entar ka kacembag. Oh. Itu make sepeda, Kang. Henteu teh euy, tarina mah dituna mah pake motor. Kudu sepeda kieu. Aduh kumaha nya teh berhubung di jalan kabeakan ongkos digolangkeun we ieu kan sepeda. Karena di Jakarta. Oh, di Jakarta teh di ngadon bebeakan teh. Aduh, aing mah. Enak ada kacembag. Oh, kecembag bisa. Areueuh. Kemana dia? Itu nasi ngagebahan manuk Aduh, di Bahaji. Arti apa meureun di mana? Apal sih teu nama. Hampura we teh nitah teh aun di pangleangankeun. Jembag. Hampura ieu. Teu ieu, Kang. Senol cendar acan nolok tok awak teh ieu. Ayo teh besok ayo. Aduh, kuat teu beakan kieu nya, Kang. Heeh, aduh kumaha tuh teh? Ieu. Eta rek ngabonceng kumaha? Iya naon ieu, Kang? Kita cari tanah bawa-bawaan teh gitu ya. Itu udah usaha gede itu bebenangan. Teu teh. Aduh, ampun. Mau numpak RT? Moal ah. Entong lah, pada nangis bapuk. Oh, teh. Udah cembag lah enggak? Oh, eta. Oh, Dang. Dang. Mak kemana? Aya di sawah teh. Oh, garek datang kita pakai sepeda butut gitu. Goblok sudah detik nyalutak. Kandang ya gua ingat. Nyalutak pisan budak-budak. Duh, teh. Cembag teh nyalutak pisan budak-budak teh. Oh, enak mah budak teh rada ieu. Duh, kumaha beureunan eta mah.
Di mana yang sepeda? Enggak sedih weh, di dia weh. Dongit mah. Moal. Harus tanggung jawab ya teh. Oh, tenang di dia mah. Mana hijinya teh deh, dongit. Ayo mah. Terus sana ke mana? Ayo nyusul lah ke sawah, nyusulan cembag. Akang mah itu weh nungguan di mah. Tenang naon dia? Moal sakayu. Duh, emang jauh-jauh sini ngarep. Oh, moal mah. Isok. Mereka jualannya. Oh, ayo. Aduh. Nungguan weh kalau dinya. Oh, teh. Nyusul aja dia lah. Udah, nyusul aja lah. Aduh, aing jauh-jauh. Masa ku cara kecil, goblok deh. Coba lah. Anjing. Goblok cembak. Lupa balangsat dah ada nama lo banyak. Dihabak kok aing lapar aing gitu nih. Kan madangan naon acan anjing lah. Kok udah tinggal boga nama kalau bukan penting aing geus subuh. Woi. Barang lapar mungkin lo tinggal nanya. Ngerasa sih gitu lah. Kok mau naik aja mah ya? Tunggu ya. Ah, ini masih aku bukan karena. Wah, ini kan. Apa ya? Ini kan lo. Cepat, naik boy. Ahem. Nah, boy. Ang tanga ako. Wah, mana ini rumah lo? Ang oh, itu kemana? Wih, dah naik malah sya. Salam bola, aing ke perang lebok itu teh. Tolol pisan darah naik ke darwae. Ah, kalau ketik watak mau tak tahu ibarat itu panggang kain aja. Apa sih? Tolol. Oh, kan saya endo. Asini mang. Lebok. Saingan. Ayo tak lebok berat. Itu bagi anak mah malayan teh. Dasar mang marim korek. Iya, melain anak dulur kan babetin bukan di sawah sekarang. Ngeganggu ente dan lebok kayak. Ya budak kesosoran juga mau dari jadi. Siapa? Iya, ini yang naik sawah deh. Budak mereka segala ini mah. Jangan main jong sih bisa barang akan aja manusia apa? Pada umumnya akan datang ang sebuah kia. Bukan lagi dia, tapi malah ini siapa gurunya? Tepaan nggak pengen barang sih. Manuk teh mun ni kaloba euy. Ya, Oh, enon RT. itu Kang Narim anu di Cimas teh ya. Oh, si Imas. Heueuh lalakina. Jeung si Imas ka dieuna. Terus sorangan ada make sepeda ka dieu. Terus di mana sih? Ya ngomong nama tas di Jakarta cenah make sepeda geuningan. Aya di imah aya. Oh nungguan itu di ditu di mah. Oh, ieu ceuk ngabahan manuk. Ya, ya aku mah tuh ceu. Tinggalkeun heula lah. Heeh tuh. Heula nyebat ya. Heeh. RT. Ya itu sih. Di loba teu manuk ceu. Loba, RT. Loba. Heeh. Oh. Heeh. Buat nyep-nyep aja. Buset, dalam teu jagaan kamu beak beureunya.
Ah, iya. Tapi kok mang Kang Larim mau masa sepeda ini. Oh itu gimana keur ngopi? Oh, itu. Beres barengan. Kata Oh. Nah, Cuk, jelema es wae, Cuk. kata si Narim, Narim. Cek dia jeung saha? Aduh, Cek. Kemana wae, Cek? Di daguan di tadi RT teh. Oh. Sore gimana, Cek? Ya. Ye. Kang, ima ada keur digawe nya. Mana? Arek ngeureuy. Kebiasaan pisan. Ye, nya apa itu kayak cekan Mbah Haji. Ayo, ayo, Cak. Teh nonya. Ayo, ayo. Narim saya sebenarnya ka dieu teh naon? Oma, dia mau ngabiarkan roti orang mah tadi mah. Batu sandang. Roti orang mah. Di bang ayat 2 di dari kumanina. Mana? Nah, aing ngelebok roti sia. Beurit meureun ieu mah ku aing. Sudah kudak nyalakeun ka aing beuh anak cekus ku patut tinggal kana mah. Urusan nu kedah suka tala budak teh sok. Ngurun itu teh wae ka aing. Aing karep datang. Masa gua cai aja di teh. Kemudian kerja jong. Ayo Dita. Anak lucu. Eta kidung siang eta tuh aing. Aing teh tamu di dieu teh suguhan ku sia. Bro. Siap. Oh. Korek. Nya lu tak bisa nih budak. Model ka dieu teh meuli we. Itu sabeli makanan dah. Lapar yeuh. Narim, Macet. eta tes di mana sih? Di Mas. Naon sih si Mas dicager saya nyusul ka dia kumaha? Paling cerah. Kemudian kan menciptakan bahan balangsak ke balik di kota yang membawa anu aja malas gitu kan. Terus yang terima sepeda. Kamu jadi kena panjang teh. Jadi mah ya, bisa beli itu mah naik motor. Cuman bukanan di jalan teh jak ongkos. Nah, itu keren. Nang sepeda ngarang panobok itu kan PK dia teh. Ya maksudnya kan dia teh arek naon? Dia kumanya. Anjir. Jadi ini bisa mah. Duit mah ditanya ka kamu. Gitu aku cewek pada liur teh kudu bisa selimban terus gitu. Iya jeung bantu ari perlu maka aing. Yang bager gitu kieu kalau perlu masih ya. Sebagai dulur cek ya nya ulah sok diajar goreng ada teh ka saya teh ulah sabab masalah kamari juga tahu ka ayeuna terus segala nu teh cek uing sumpah enak mah ngajar bah Naon sih? tuh kamari diboga motor jadi sepeda cek eta kurang berubah kumaha Motor sia ka mana sih sampai ka sepeda ka dieu? itu kan kudu nyaho lah kana bae meuneun mah abi ngagulangkeun aya cek Eueuh duit mah. masuk sekolah di urut cek banda mah duit Aing mah jual entong ka kamari. aya itu Melia. aya itu Ya aya. nah saya tak ulang wae lah kayak gampang membuka duit tapi digantian mending eta ge Ingat sia mah pinjemna doang. Bayar henteu. tuh kan cemas terpercaya ka gitu kiki dia gitu saking si Ima satu anak budak gede usaha ta anakna gedena Ya Para kucing ban usaha. Si ulah sok segala kos kitu jadi lemah ulah kitu aja sok orang ngomong mah ya sabarahna butuhna sabarahan aya ya anak lucu aya minum buluk-buluk sok sembarangan boga duit masuk ke di kantor tinggal lah tuh nya. Mana? Aing gitu lah. mana Nya ka tukang karamba. modal entong Ya heueuh aing da kumaha. Untuk dibantuan da. buru lah ulah lele lah kalian cek balik kemuakannya nih lapar ya Ari sia tadi cenah ku sindang roti biak sia. ada buluk kos kitu sok didenge beurit imalen ku aing itu kan balik yo masuk balik lah halo buru pukul itu wae tah bener itu nama ayo bener berarti ke tukang karamat warada gia dia ada yang lah anak lagi loba mau bibit video di wae mah yo ayam ge leubet si Mbak piaraan mah goblok yang buka dulurin mah bisa pakai video itu nama aja aduh
kaling enak kadipa ya. Ada. Laban heula aing cimbag. Sugan meunang tukang karamban aya. Oh, ieu beda saha? Nyaho. Ndang, ndang. Oh, boh, budak nage. Kembali hakaneun. Cimbag gila-gila. Tuh aing. Dekat lapar kieu aing aduh, anjir. Dahareun eueuh. Beak tadi kok aing euy. Duh, ieu kemana dilihat teuing ti mah ka tukang karamba ge goblok pisan aing mah. Simut datang mula teh ka ayeuna nungguan aja nungguan. Si Nariem ari kabutuh maka aing ari ke ieu mau ngacaprak aing nyari kanan angger we ka aing kene. Tuh, Simbag datang, bari jeung kukulus teh kabesaan pisan. Cuk mun dilihat teuing sih. Tukang ikuna kita kola eta ge pamajikanna ceu minta piduiteun heula ya ka jo entok. Amang itu na eueuh cenah keur ngider. Alasan wae. Ngomong we nungguan uing balik datang ka dieu mah ulah sok alasan wae. Ya 400 ku aing diberes ya aing kira digantiana. Karena kayak amplop lunas we jeung abi mah teh. Ya. 400. Ikhlas teh eta ya. Nah, ikhlas. Ada sih buru-buru gantian. Kayak Minjemna Yang doang. boga duit jadi gantian tenang wae tenang. Kan kayak ini boga duit rek usaha deui ieu. Mari berangkat deui. Ada sih eta si Imas bere. Tenang we tenang, abi mau malu-malu banyokotna ge kali 50 sakana mah keur budak jeung pamajikan. Nuhun nya. Ditampe duitna ya. Kan dia ulah sok kulo teh wae ka dulur teh. Ulah sok hitungan. Pokona mah amplop engke dibayar we. Heeh tong dilateuing. Nya moal pokona mah amplop dibayar we. Geus aja, balik ah. Kade jalan awas eta si Imas bere. Nuhun ya nya nya. Oh, Aduh, ketampi pisan pokona mah dipohokeun lah encai bager sih kieu mah. Pokona mah dianggap dulur. ya Babi oge. maka aing ka dieu. Ya ulah sok ngomong kitu sok dadak sok kulit teh. Aing gara balik we. Saya ngeri ya teh nya. Heeh. Alhamdulillah ya lah. Dulur nage bisa we di bobodo paring. Kalau balik heula nama. Arah bucik sok ada kieu lah. Aing deui izin atuh ge lah. Ngeri heula ieu mah ya. Ya Kang itu teh balik ini kan sih ya. Ngobrolnya dia jembak. Kang. Pada kemana nih Kang? Boleh ya. Oh. Ulah sok gandeng-gandeng ya. Waduh. Nuhun atuh Kang ya. Duh, saya mah duit sadaya ieu mah jeung. Oh. Kita ngeri teh nya. Heeh.